Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendak deui-nya dina pangajaran bahasa Sunda dina lawungan ayeuna teh urang masih belajar novelnya atos lawungan anu katilu. Tah, kumaha ayeuna kaayaanna sarehat sadayana? Alhamdulillah Bu, sehat. Nah, Sehat. tekenging hilapnya jaga kesehatan ayeuna di dieu nuju mahabu pisan anu teu damang anu ngantunkeun oge dina sadinten kamari we ibu nguping di sa RW lingkungan ibu wae aya genep jalmi nu ngantunkeun teh nya supados dikuatkeun deui urangnya berlindung ka Allahna mangga ayeuna mah urang ngadoa heula pimpin doana sok pimpin heula ku Rivaldi ngadoa Rivaldi. Sateuacan diajar, mangga urang dikawitan. Ngadoa dimulai. Rengse. Tah, anu hadir ieu ulah hilap absen dina LMS-na dieusiannya gitu. Sareng dina partisipan ieu ge pasti engke ku ibu di capture-nya. Nah, kanggo dinten ayeuna urang masih novelnya. Tah, cobi anu minggon kamari novelna ngeunaan naon? Aya nu emut keneh teu? Unsur intrinsik, Bu. Ya, mohon laras unsur intrinsik novel nya aya naon wae unsur intrinsik teh? Tema, galur, tokoh, latar terus amanah. amanat ya leres amanat. Jadi dina pangajaran dinten ayeuna mah urang teh tujuanna nyaeta siswa dipiharep tiasa menyajikan atau midangkeun hasil analisis nu kamari teh nya struktur intrinsik kamari nu tos dibacakeun nu ku hidup tos dibacakeun tah dijadikeun media bisa bagan bisa cerita bergambar bisa oge animasi gitu jadi tergantung kelompoknya hoyong milihna anu mana gitu eta mah hartosnya tah IPK-na nyaeta membuat animasi hasil analisis struktur intrinsiknya. Tah kamari kan ku ibu dina WA tos ditaros teh nya hoyongna naon bade bagan, bade cerita bergambar atanapi animasi. Saurna lamun bagan kan hidup nangkepna lamun bagan teh manualnya di kertas janten dah teu kenging kerja kelompok ka bumi gitu tah. Pami misalna animasi mah kan tiasa langsung di-share lah gitu video nate kedah ruang riung. Nah, jadi orang dinten ayeuna midangkeun hasil struktur intrinsik nate jadi animasinya. KKM-na masih sami, masih 75 ya. Tah, ieu media animasi mah aya audio, aya visual. Jadi hidup teh biasana leuwih ngirut, leuwih resep. Terus leuwih tertarik kanggo ngadamelna oge gitu nya. Tadi dia ibu aya contona pami anu ngangge laptop bade di scan QR code-na ngangge HP mangga tiasa. Cobi ayeuna aya teu sih di antara hidup anu kantos ngadamel video animasi sapertos gitu. Sateuacan ku ibu di Piwarang anu novel ieu aya nu kantos ngadamel teu? Yani kantos ngadamel teu Yani? Tos pernah ngadamel teu acan video animasi? Acan. Atos oh tuh berarti kan entos garaduh bektelnya sok sanaos sanes ngadamel tugas bahasa Sunda tapi di pelajaran lain ge hidup pernah ngadamel paingan we atuh haroyong ngadamel nu animasi. Tah, hidup atosnya nganalisis struktur intrinsikna atos. Terus ayeuna mah kantun didamelkeun animasina wae nya. Nah, urang eta tahap-tahapan eta atos sadaya janten dina pertemuan ayeuna hidup kantun ningalikeun hasil ngadamelna nya. Tah ayeuna mah hidup atos rengse atos fix teu acan videona atos fix atanapi teu acan tos janten pisan atanapi masih aya nu bade dirobah deui Tos janten, Bu. tos janten videona
anu tadi dikintunkeun ka ibu kana WA eta nu tos fix-nya videona. Mohon. Ya, nah aya nama hideep berarti kantun tapi sata acan ditinggalikeun hasil-hasilna ibu bade naros heula salami ngadamel video eta aya ieu teu aya kesulitan teu aya masalah teu gitu. Dalam memilih gambar, Bu, sama dalam hal mengedit. Ngedit kan ngedit mah tos palinter meureun. Gambar mah sih model nu tadi oge teu nanaonnya kartun gitu gambarna sok sanajan novel jalmi tapi gambarna kartun oge teu nanaon da eta mah kan ngan Bingung bukan memilih yang bagus. mohon. Nah, ayeuna sok bade di eta ditampilkeun hasil damel kelompokna. Oke, kelompok anu lain ngomentarannya. Misalnya teh oh iya saya tapi kirang naon. Oh iya saya bla 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 komentaran anu kelompok baturnya. Novel nu mana heula? Kelompok 1, Ibu. Kelompok 1 teh anu judulna Bentang Pasantren. Bau Bentang Pasantren. Sip. Tah nu sanes perhatoskeun nya. Eta ti kelompok hiji teh nya. Nah, sok cobi Kodratul komentaran video nu bieu anu kenging kelompok hiji. Kumaha komentarna menurut Kodratul? Saya Bu, saya Bu, Saya hungkul. Kumaha deui atuh? ngan kirang ieu Bu kurang pas Bu. Naonna anu henteu pas? Audio kana animasinya kirang pas Bu. Oh. Urang lajeng deui ka kelompok nu sanesna. Tadi Kodratul. Nah, ayeuna cobi istri nu ngomentaran. Aya Mutia komentaran video anu nembe Mutia. Videona saya Bu tulisannya arageung jadi kabaca. Tapi animasinya kurang bervariasi Bu. Kurang greget gitu nya. Ya jadi polos. Polos seueur teuing tulisan gitu. Mohon nya. Aya ejahan anu lepat teu? Kayaknya nggak ada Bu. Sayanya berarti atau sayanya. Tah anu video nu katilunya anu novel buron tah daripada engke loading lami deui sapertos tadinya tadi kan hidup tos ninggal 2 tos ngomentaran 2 oge engke anu buron mah anu novel buron hiji deui berarti dina grup WA we nya daripada di dieu lami gitu kan. Nah
margi ieu nu ibu sapatasna sinyalna oge rada awannya duka laptopna ieu teh gitu. Tah ayeuna aya kanggo ngaevaluasi kegiatan urang ngadamel video ieu nya, kegiatan hidup ngadamel video ieu, ibu aya sababaraha tarosan tiasa diwaler ayeuna langsung tapi selain ayeuna diwaler langsung oge hidup engke diseratnya dina buku sapertos biasa diwaler diserat dina buku tulis basa Sundana lajeng engke dipost di GCR-nya sapertos biasa. Tah ayeuna supados aya gambaran heula urang jawablah ku saurang-saurangnya aya 4 patarosannya di dieu. Tah ieu kanggo soal evaluasi dinten ayeuna nya. Soal nu kahiji media naon nu dipilih ku kelompok hidup pikeun midangkeun hasil analisis novel. Ebrehkeun alasanna. Saanu bade ngawaler? Nisrina, cobi nomor hiji Nisrina. Jawab. Media nama ada atosnya tadi animasi, tah alasanna naon? Sok Nisrina. Alasanana jadi lebih jelas gitu Bu. Gampang paham. Jadi pakai animasi biar lebih menarik juga gitu. Mohon supados nyirut jatuhnya resep anu nongtonna oge nya. Nu kadua, naon anu jadi Bang Baluh? Bang Baluh teh masalahnya kesulitan. Naon anu jadi Bang Baluh nalika nyusun media pikeun midangkeun hasil. Nah, Arya coba Arya. Masalah nama Bu, masalah nama dina ngeditna sareng si nyari ieu na geuning Bu, nyari temana. Uhun. Tah ari unsur intrinsik nama kan atosnya kamarinya kantun ngadamel animasi nah. Anu nomor 3. Ajeng cobi jang waler jang. Nomor 3. Nomor 3 eta numutkeun hidup kelompok mana anu hasil animasina pangalusna. Anu kelompok pertama Bu. Kahiji teh anu bentang pasantren. Alasanna naon? Lebih animasinya editanan. Lebih menarik gitunya. Nu nomor 4, iya aya gambar, kayak gambarna di handapnya. Cobi Ripaldi, iya baca nomor 4, terus engke jawab. Perhatikeun gambar di handap, rek caritakeun ku hidup, gambar di luhur, cocokna pikeun carita novel jenis naon, sarta watak tokoh jeung jalan caritana kumaha. Nah, berarti tina gambar ieu Ripaldi kedah tiasa ngarang ya sahenteunanya. Tah. Novel tentang naon, tokohna kumaha, terus caritana kumaha. Ieu novel tentang jalmi nu naik gunung, Bu. Watakna mah ieu, Bu. Sae ngan rada pika sebeuleun, Bu, ieu mah. Oh, cocokna kitu. Muhun, Bu. Aya dendam eta mah. Latar di gunung palingan Bu, siang, sore, malam. Penting. Nah, jadi dina dinten ayeuna urang kenging ilmu naon wae? Menganalisis cerita, terus Tentang media anu diangge kumaha? lebih paham dan lebih menarik gitu buat dibaca. Entah. Terusnya sadayana oge pasti dinten ayeuna atos kenging ilmuna nya sapertos kitu. Tah dinten ayeuna mah urang cekap wae pengajaran dinten ayeuna nya ulah hilap tugasna nu tadi teh anu diserat 4 patarosan tadi sareng videona dipost di IG nya beda IG kelas atau napi IG masing-masing teu langkung eta mah. Lajeng kanggo pertemuan salajengna urang tos 3 kali berarti pertemuan ka-4 kantun ulangan hariannya jangan mangga disiapkeun sadayana kanggo ulangan harian ngeunaan novel di lawungan salajengna nya di pertemuan salajengna. Nah, kanggo dinten ayeuna alhamdulillah tos rengse nya urang awaskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta
sok sanaos ayeuna memang rada ceudemnya para siswa oge rada caricingeun, sinyal oge rada teu iseun ieu teh sinyalna rada luplep gitunya. Tapi mugia pangajaran orang aya hasilna nya berkah kanggo sadayana ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.